Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saumur hirup namanya ayeuna rurumpaheun ka Kampung Cibitung nyanggakeun wakaf Al-Qur'an. Alhamdulillah bajismu nitip ka pribados teh. Aduh ieu bumi ge meni sarae nya. Aduh asip pisan tradisi sorat tongeret meni rame. Aduh alhamdulillah. Jadi itu lembur ujung teu aya di lembur gitu. Jadi Cibitung teh tungtung dunyana anu aya di Kampung Limbangan. Bisa kepali mana ieu teh? Ka dieu? Ka bade wakaf Al-Qur'an ka Pak RW na Pak Ustad. Pak Ustad pali dinya. Aduh. Bagan. Pak Ustadna di mana? Pak Ajengan. Bade nitip. Kepai dieu. Kade atuh ujang ka dieu. Tuh. Jangan tiasa ngaos. Masuk ngaos. Terus kana Al-Qur'an. Dacan kana Iqra. Hayu dipasiat Iqra ku ibu. Yuk. Yuk, pasiat Iqranya ku ibu yuk. Ayo ka paling mana? Saanu haroyong Iqra saha wae. Nu aya nu peryogian Iqra saha wae. Aduh naik deui. Heh. Aduh, naha naik deui. Ya Allah. Aduh Gusti. Tadi mah bade ka ditu nya. Tinggal di meni waas ieu kelanya. Resep kana sasakna. Kabengbat. Aduh Gusti ni waas ya Allah. Aduh. Assalamualaikum. Iya Gusti. Wah wahangan. Ya sakarareungnya Gusti ya Allah. Umuran padahal abi teh urang kampung. Aduh. Urang kampung tapi iya aya jalan ka dieu. Aduh. Asa dibaturan ku tongeret. Cika dieu aya bumi ya Allah. Tak teh Kampung Cibitung. Pamugi pamarentah biasa ngabantos kampung ieu nya pangitan. Tuh, nya. Cek abege jalan-jalan ka dieu. Nayak deui. Alhamdulillah. Aduh. Tuh, ini asawara raas. Aduh. Sok anu bade nitip Al-Qur'an, anu bade nitip acuk, bade nitip mukena, bade nitip artos. Disadakan. Aduh, Bapak sieun anjing. Alah. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, ini waas kieu. Iya pali dieu ge. Aduh. Damang, Bu. Damang. Alhamdulillah. Ka mana Kang Oki aya? Oki. Pak Ustadna paling mana? Pak Ustad pada. Mohon. Ya paling tawon bae. Oh, jadi ka mana? Abi teras ka mana? Jalan ka dia. Hayu atuh. Alhamdulillah.